Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna. Masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda, jejer carita jalma kajajaden. Ayeuna kantun bagian anu ka-8 nanya pamiarsa. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng jalma kajajaden bagian anu ka-8. Para wargi sadayana, kabungah jeung kabagjaan atrapisan dina paroman Jang Aris jeung Neng Yasmin. Mangsa ngariung sarta balagonjakan jeung anu jadi kolotna. Atuh pikeun ngajenan anu barang bawah. Jang Aris jeung anu jadi kolotna mah harita keneh murak eusi rantang. Nepi ka cacaleuhakan siga nu nikmat nakel. Atuh Neng Yasmin jeung anu jadi bapana oge jadi milu dalahar deui. Da kabitaeun tayohna mah. Untung nyilam geus asak sangu. Dari sangu pamahanan Neng Yasmin mah ngan ukur sawadah. Ke moal pabalik letah ieu teh Yasmin. Lurah Asip ngomongna semu ngosong. Kituna teh bari surang ngaserenge siga nu era. Bapak atuh da tadi mawa sanguna ngan saali Pak. Neng Yasmin timbang seuri. Nampok kitu mah Jang Aris jeung anu jadi kolotna oge jadi pipilueun pating serenge. Pesmol gurame olahan Neng Yasmin beak sapada harita. Nepi ka pikawatireun kayaan huluna oge. Pasiksak balas dibongkar sarta dicok-crok jeung panon-panonna. Teu kuat wareg teuing bapa mah ieu teh. Lurah Asep ngusapan beuteungna sanggeus naleg ciduh anu panungtung, sanggeus naleg huapan anu panungtungan. Atuh yuhan we bapa mah. Di bumi 2 piring, di dieu 2 piring. Rek teu wareng kumaha atuh Pak? Cek Neng Yasmin semu ngadilah. Da ngeunah geuning ari bari ngariung kieu mah dahar teh. Engke deui mah urang ngaja we buat rambi dieu Yasmin ah. Timbang pating serengeh deui bae Jang Aris jeung nu jadi kolotna mah. Sarengsena dalahar nyilam pak meresan wadah milu mantuan Neng Yasmin oge. Malah mah mantuan kukumbah sagala. Asa cocok pisan barudak urang teh husna euy. Nya ulah dingkeng-engke urang buru-buru we kawinkeun nya. Cek urah Asep mangsa sararea geus ngariung deui. Atuh teu acan aya kangge waragadna ayeuna mah palurah. Temal nyilam. Nya ukur kahayang eta mah da Jang Arisna oge hayangeun masantren heula cenah. Nyilam jeung Kang Husna arung-tunggutan. Ari Jang Aris jeung Neng Yasmin mah sanggeus silih reret heula teh pating serengeh semu tungkur. Ke geuning eta aya sora domba. Geus boga deui domba ieu teh Husna. Cek Lurah Asep mangsa ngadenge domba anu asal sorana ti pipir imah. Teu langsung nembalan. Kang Husna malah rutret nyilam jeung ka Jang Aris. Siga nu bingung duanana oge mangsa direret ku Kang Husna samodel kitu teh. Lurah Asep jeung Neng Yasmin ngan ukur kerung. Maksakeun meser dewe palurah. Mengpeng aya nu ngical mirah.
antuk nama Kang Husna mere jawaban palsu. Dages pasti jadi matak ari kudu ngabejakeun perkara nu sabenerna di hareupeun Neng Yasmin jeung Lurah Asep mah. Oh, nya alus atuh ari kitu mah. Sabaraha hiji meulina, bikang atawa jalu? Mung hiji, jaluna wungkul. Moal hese ngajual na ari jalu mah atuh. Bisi butuh bikangna atuh, kopoe milihan anu kuring hiji. Keun bae da lain jeung sasaieu ayeuna mah. Teka dalah Palura. Abdi mah hoyong kenging meser nyalira. Kang Husna langsung nampi. Atuh keun bae da. Yang Aris, Jang. Keur kitu kadenge aya nu kekeleuhan di buruan. Jang Aris nyilam jeung Kang Husna silih hereret bari ada kurang kerung asa waus siga nama kana eta sorat teh. Nasaha? Lurah Asep ngareret ka Jang Aris. Jang Aris timbang ngangkatkeun taktakna. Ciciren can bisa mastikeun. Jung Jang Aris cangkat tina diukna, tapi gancang diuk deui. Sabab kaburu ngurunyung saurang lalaki. Anu tetela si Reus geuning eta teh. Salah saurang badegana juragan Rambi. Rada manggut si Reus mangsa nempo aya Lurah Asep di dinya teh. Ai, geuning Kang Reus, aya kaprawigan naon Kang? Tanya Jang Aris. Iyo, dititanganterkeun kue jieunan Neng Tina. Teh malah si Reus. Kituna teh teu asup-asup acan, sok neundeun jingjingan anu dibawana. Ti Neng Tina. Nah jauh-jauh teuing ti Cilanjung nganterkeun kue ka dieu Reus. Lurah Asep kurang kerung netep si Reus. Pan Neng Tina teh kabogona Jang Aris Palura. Moal milih oge rek dikawinkeun eta teh. Basa mangkukna oge ka Kang Husna mere domba sagala. Neng Yasmin jeung Lurah Asep lain deui ngagebegna mangsa ngadengi jawaban ti si Reus anu samodel kitu teh. Ieu teh punten nya, moal lami-lami abdi rek uih heula aya prayogi keneh ieu teh nya. Palura mangga. Ceuk si Reus deui, kituna teh bari gancang malikeun awakna. Sarta saterus nama siga anu gura-giru pisan ninggalkeun imahna Kang Husna. Oh, jadi kitunya Kang Aris. Neng Yasmin neuteup Jang Aris, kalayan panon anu dumadakan beueus ku Cimata. Kela tong waka awon sangki. Jung dereg-deg. Siga anu dumadakan ijid Neng Yasmin ka Jang Aris. Langsung bae Neng Yasmin cangkat sarta gancang ninggalkeun riungan. Anu saterus nama dibarung ku rebeina Cimata, satengah lompatan ninggalkeun imahna Kang Husna. Yasmin, dagoan Yasmin. Lurah Asep siga nu pohara melangna. Ari Jang Aris jeung nu jadi kolot nama nepi ka rampang leumpeng siga anu bingung ku pipetaeun. Kieu ieu teh kajantenan anu saleres nama Palura. Engke dewe Jang Husna. Kuring mah melangkas Yasmin. Engke we ngajelaskeunna nya. Lurah Asep gancang montong omongan Kang Husna. Kituna teh bari gura-giru cengkat tina diukna. Sarta nu saterus nama semururusuhan nyusul Neng Yasmin anu geus miheulaan mulang deui ka imahna. Kadah kumaha atuh ayeuna pipetaeun Kang? Nyilam neuteup ka salakina. Batan gancang nembalan mah Kang Husna malah mencetan tarang sorangan. Siga anu pohara pisan bingungna. Jang Aris oge teu jauh beda, nepi ka ngajenggutan buuk bakat ku pohara bingungna. Sedengkeun ari Lurah Asep sanapina ka imah teh gura-giru bae muru ka kamar anakna. Ngan hajakal panto kamarna ditulakan. Aya naon ieu teh bapana? Si Yasmin nepi ka curik kitu geni. Panto kamar ngegeblung satarik-tarikna bapana. Aya naon? Indungna Neng Yasmin rampang rempeng siga nu melah. Yasmin, buka heula pantona geulis sok, buka. Siga anu teu malirek kana pananya ti pamajikanana,
Lurah Asep langsung baik nyelengkeung bari satengah ngagederan pantok kamar anu jadi anakna. Neng Yasmin taya nembalan ngan ukur kadenge sora inghakna ceuri. Iya bapana, aya naon? Ieu teh aya naon? Pek geura jelaskeun. Indungna Yasmin ngalungkeun deui pananya anu sarua. Teu langsung nembalan, gek Lurah Asep diukeula. Pamajikanna oge nurutan diuk. Geus kitu mah barabat we. Lurah Asep nyaritakeun sabab musababna pangna Neng Yasmin nepi ka ceurik ngading diut kitu. Kasabelan pisan atuh jalma teh bapana. Aing jeung si Yasmin mah kurang kumaha geus mikanyah ka manehna. Ngadon nganyerikeun geuning ieu teh bapana. Indung Neng Yasmin siganu langsung muncak amarahna mangsa geus ngadenge katerangan tinu jadi salakina model kitu teh. Kela ieu indungna kela tong waka langsung nyangka teu bener gitu. Daguan heula katerangan ti Jang Aris jeung tinu jadi kolotna ulah waka kabawa nafsu deuleuh. Lurah Asep rada ngagebes. Lah, da geus pugu eta mah rek nyeri si Yasmin, si Aris teh bapana. Ih, ari taun teh kalakuan sok bubudakeun. Sakitu geus cetok wis oge maneh mah imana. Cek kula ge daguan heula katerangan ti kulawargana Jang Aris. Ulah sok goreng sangka kitu deuleuh. Nepi ka molotot sagala Lurah Asep kan jadi pemajikanana, bakat ku keheul sigana mah. Ngan ukur gudat gadeud we pamajikan Lurah Asep mangsa dikitukeun ku salakina teh. Assalamualaikum Pak Lurah. Punten. Keur kitu kadenge aya sorana semu nyorowok di tepas imah. Tah geuning jangusna. Buru bukakeun pantona. Geus apal pisan kana sorana sigana mah. Matak gancang bae Lurah Asep nitah pamajikanana sangkan mangmukakeun panta. Teu ngomong deui, kalayan masih kene gudat gadeud. Indungna Neng Yasmin ngojengkang muru panto. Pak Lurah sareng Neng Yasmina araya teu bunya? Tanya Kang Husna mangsa geus pareup-pareup jeung indung Neng Yasmin. Aya. Tembal indung Neng Yasmin semut deugeg. Teu dijieun nyeri hate ku Kang Husna mah. Da geus bisa neguh yen indungna Neng Yasmin teh pasti geus ngadenge kana beja perkara kasalahpahaman anu samemehna lumangsung di imahna. Sanggeus indungna Neng Yasmin ngised mere jalan mah gura-giru bae Kang Husna nyamperkeun Lurah Asep anu geus ngadaguan di patengahan. Neng Yasmina ka mana, Pak? Tanya Kang Husna sanggeusna aya di hareupeun Lurah Asep. Duh, keur ceurik di kamarna. Sok diuk heula di dieu Jang Husna. Atuh gek Kang Husna diuk dina kursi, hareup-hareup jeung Lurah Asep. Indung Neng Yasmin oge milu diuk di gieureun salakina harita. Pek, ayeuna mah geula terangkeun. Kumaha ieu teh jujutan nu sabenerna Jang Husna. Ngarah teh loba, ngarah teh jadi salah sangka ieu teh, jeung teh jadi salah paham. Teu kungsi basa-basi deui Lurah Asep. Sanggeusna Kang Husna diuk dia langsung tumanya. Sanggeus ngarenghap heula lumayan jero. Barabat we. Kang Husna nyaritakeun perkara nu sabenerna. Lurah Asep jeung pamajikanana ngaregepkeun kalayan saregep pisan. Tah kitu Pak Lurah. Bujeng-bujeng bobogohan. Tetebieun ka bade nikah sareng Neng Tina mah. Dasarisna oge teu naksir-naksir acan. Pihak Neng Tina we eta mah anu nya geus ngarti gitu mah ngarti nya. Kumaha indungna nya cek kami oge kumaha. Tong waka diheulakeun goreng sangka ka batur teh deuleuh. Lurah Asep satengah maido kanu jadi pamajikanana. Siga nu era indungna Neng Yasmin oge ari dikitukeun ku salakina mah. Da si Harisna oge nyarios ka abdi Pak Lurah. Saurna teh katresnana parantos seep kangge Neng Yasmin alim ka saha deui Pak Lurah. Kang Husna nepikeun omongan nu jadi anakna. Siga nu ngahaja ditarikeun Kang Husna mah dina ngomongna teh.
tayo nama sangkan kadengieun kuno keur inghak-inghakan anu aya di jero kamar. Nya hampura we atunya jangusna. Dari sugan teh bener. Tapi nah atuh juragan Ramdi teh bet siga anu memaksa kitunya. Nepi ka ngolo-ngolo sagala. Indung Neng Yasmin neuteup ka Kang Husna. Nya duka atuh bulura. Bakat kunya panginten kamurang kalihna anu hayongeun ka si Aris we panginten eta mah. Indung Neng Yasmin mah timbang unggut-unggutan. Sok sanajan ka tembongna masih siga nu bingung kene. Yasmin, keluar heula Neng, geulis keluar. Lura Asep ngajorobok nyalukan anakna. Siga samemehna Neng Yasmin taya nembalan. Ngan pedah hari ayeuna mah geus kadenge deui, geus teu kadenge deui sora ceurikna. Sawios we irah deui we nyarios ka Neng Yasmin mah Palurah. Abdi oge da tiasa ngamaklum, tiasa ngarasakeun Palurah. Tempas Kang Husna kalayan wijaksana. Wangkongan antara Kang Husna jeung kolotna Neng Yasmin lumangsung lumayan lilahna. Pangpangna pisan mah ngawangkongkeun perkara Neng Tina jeung juragan Ramdi anu jadi bapana. Ari salah saurang anu keur jadi bahan wangkonganna mah nya Neng Tina. Harita teh keur diuk dina kursi anu aya di tepas imahna. Keur paduduaan jeung anu jadi indungna. Sing yakin Tina, lilaku lila oge bakal daekeun ka hidep tajang Aris teh. Indung Neng Tina neutup ka anakna. Oh, sieun kabujang nikah sareng si Yasmin mah. Lah moal. Bobogohana oge can aya hitungan minggu deul. Tenang we budak mah. Lamun teu beunang ku cara dibageura, tong kagok pelet we sakalian Tina. Cek indung Neng Tina tandas kacida. Neng Tina netep indungna. Atrapisan kagambar. Rasa kabunga dina paroman beungeutna. Mangsa bener-bener dibajuangkeun pisan kuno jadi kolotna kahayangna. Cicing we hidup mah. Nyaho menangkeun jang Aris we nya. Keun diperjuangkeun ku ma oge. Cek indungna Neng Tina deui siga nu hayang nandaskeun pisan. Nya mohon ma. Neng Tina ngised diukna sarta ngarangkul jadi indungna. Kalayan siga anu deudeuh pisan, indungna Neng Tina tuluy ngusapan sirah jeung tonggong jadi anakna. Keur kitu kurunyung Sirus ngurunyung anu lempangna semu rurusuhan. Geus surah seuri rada jauh keneh oge. Kumaha mah? Sanepina Sirus kahareupeunana teh langsung bae Neng Tina mah mapagu mananya. Oh, atos Neng. Kuehna tos dipasihkeun. Kabeneranna teh tadi keur aya Neng Yasmin jeung bapana di Majang Aris teh Neng. Si Yasmin? Parma Neng Tina langsung nembongkeun ka ambak. Teu langsung nembalan, gek Sirus diukeula. Nya Neng, si Yasmin. Tadi teh Neng Yasmin jeung bapana malahan maneng. Cek si Erus. Teras kumaha mah? Nya Lurah Asep mah nanyakeun kieu. Nah cenah jauh-jauh ti Cilanjung bet nganteran kue keur Jang Aris. Nya cek mamang teh paneng Tina teh kabogona Jang Aris. Moal lila deui oge dikawinkeun. Nya mamang teh buru-buru we amitan. Tapi teu langsung balik. Nalingakeun heula we ti kajauhan. Ari pete teu kungsi lila oge katempo Neng Yasmin lumpatan bari ceuri ninggalkeun imahna Husna. Jeung deui Lurah Asep oge langsung nyusulan geus kitu mah. Bari jeung semu hari weus-weus si Erus nepikeun laporanana teh. Sakedapan mah Neng Tina silih leret jeung nu jadi indungna. Nyeh duana sadeuri. Saya mang pinter geuning Mang Erus teh. Cek Neng Tina neuteup si Erus kalayan pinuh ku kabunga. Si Erus nepi ka beukah liang irungna mangsa meunang pamuji ti Neng Tina saperti kitu teh. Ku siwal Neng Tina ngaluarkeun duit tina pesak calanana. Hatur nuhun pisannya Mang. Ye kangge meser rokokna. Neng Tina ngasongkeun duit ka si Erus. Gue bunga kacida pikeun si Erus mah.
da duit anu dibikeun ku Neng Tina teh lumayan gede jumlahna. Duh, nuhun pisan Neng, nuhun. Cek si Reus nepi ka teh serikna dodongkoan. Muhun Mang, upami dipiwarang deui tong harese nyaman. Oh siap Neng, siap, mangga siap Neng. Tembal si Reus. Kitu nate bari dibarengan ku meberkeun ramo leungeun dina palabah tungtung halisna. Nepi ka pating serengeh Neng Tina jeung indungna mah. Tayohna mah ngarasa kagugu. Sanggeus eueuh deui wangkongeun si Reus mah gura-giru bae amitan. Sarta nu saterusna mah kalayan paroman siga nu bungah pisan. Ninggalkeun Teng Tina jeung anu jadi indungna. Meh bareng jeung ngilesna si Engkus dina palebah pengkolan. Kurunyung. Juragan Ramdi ngurunyung datang. Anu dituturkeun ku si Engkus. Nageus di mana bapana? Indung Neng Tina neuteub Juragan Ramdi mangsa geus aya di hareupeunana. Tayohna mah dina mangsa rek inditna teh Juragan Ramdi teu kungsi beja heula ka majikanana. Engke we lah ngawangkongna mah cara pekene ayeuna mah deuleu. Hayang reureuh heula kaula teh. Angguran mah pangieunkeun dahar geus lapar ieu teh. Pangyayagikeun dahar geus lapar ieu teh. Pangieunkeun cikopi deui sakaliannya. Tembal Juragan Ramdi bari nyusulan kesang anu renung dina tarangna. Dua ieu teh ngadamel cikopi napa? Neng Tina neuteub bapana. Moal abdi mah Neng, engke we di bumi. Si Engkus nyalengkeun. Oh, nya, mangga atuh ari kitu mah. Geus kitu mah, Neng Tina jeung nu jadi indungna pating koloyor ka jero imah. Gek Juragan Ramdi diuk dina kursi. Juragan. Si Engkus ngagesek-gesek curug jeung ramo jempolna. Nya poho dewek teh Kus. Daguan sagedeung. Cek Juragan Ramdi. Kitu nate bari gancang cengkat. Sarta nu saterusna mah gura-giru ngoloyor ka jero imah. Teu lila antarana Juragan Ramdi geus ngurunyung deui. Song mikeun sabaraha lambar duit ka si Engkus. Siga nu bungaheun pisan si Engkus mah. Nepi ka tiserikna dodongkoan mangsa narima eta duit teh. Sing apiknya ngalaksanakeun pancen ti dewek teh kade ulah katohian. Cek Juragan Ramdi. Oh siap mangga Juragan. Juragan Ramdi unggut-unggutan. Atuh sanggeus amitan mah gancang bae. Singkus oge ngagedik indit ninggalkeun dununganana. Sejarek ngalaksanakeun pancen tugas tinu jadi dununganana. Tapi nalika keur kitu ujug-ujug waktosna kabujeng seep keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.